bukan ta. Adi mana pun bukan kabogo. Teteh gua kabogo can. Enggeus. 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 Ya nama bapak mah hayang mana teh bahagia lah. Eta mah heug bae mana geus kawin rek milih jeung salaki mangga, ngeusian imah ieu mangga. Saya ditelepon ka bosnya. Oh, Aing kumaha? rek naonnya? Aing bapana galak. Pan rada beringas merendah, urang sampeurkeun we hayu. Geus kapalang di tengah jalan yeuh. Minjem itu. Minjem duit cenah mah aing teh boga duit. Ah, Banyak orang tangan kosong kimal tuh di tajar. loh, kumaha engke we urang teh malah masuk lu. Kuruan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama laun sorang sing tarik atuh. Tuh kau. Tah, iya harim aing. Tuh, soleh sia. Mana harim sia? Kan adina lin. Oh, geus rumpul nih. Abah nih. Assalamualaikum. Aduh, bah. Ya Allah, damang. Naon? Naon? Pak, damang, Pak. Alhamdulillah. Cik teteh urang cenah rek mawa. Oh. Oh, udah kumaha atuh. Balik. Kumaha kabarna? Alhamdulillah baik ya. Teteh, cager. Jaga. Oh, syukur tuh lah. Iya. Naon? Naon teh? Ai Ujang di mana? Oh, ari abi mah anu di seberang, anu di Paliwetan di ditu. Eta pas tikungan nu arek ke rumah sakit, 24 jam, tah. Ujang di mana Ujang? Anu deket kuburan teh bah, sampe kuburan. Kuburan mana? Nu jalan kita. Nutup. Si eta pas lang layangan atuh nutup itu. Anu imana tingkat bah warna koneng. Nyawa eta. Kita tetangga nu abdi mah sabeulahna. Eta Jadi deket deket sama Jumatan, bengkong. Oh, dekat Bengkong Asep lah ya. Dekat Bengkong Asep. Nya bah. Oh, tah eta pelepangnya. Suguhan heula. Repot-repot ya. Oh, deket dah. Anu aya keluarkeun kabeh. Gitu maneh teh. Emang aing udah bilang berapa? Sok atuh cari oskeun. Ujang damel di mana? Abdi ya ari abdi mah kumahanya bah. Menuju ari opan ayeuna teh keur usum Covid bahnya. Da kadang-kadang mah aya panggilan damel. Kadang-kadang mah teu aya, ya lamun aya ya berangkat meureun bangunan, lamun teu aya nya oke kitu di bumi nyalira. Iya lah Ujang, jadi di mana damelna? Menuju usaha ieu teh bang. Usahakan naon? Anak tani bah. Anak tani. Tetangga, heeh. Oh. Nya kieu aya mah. Bapak yang nanya ka didinya, Jang. Ujang boga pagawean anu majeng teu? Jawab si jujur eta. Kieu bah abdi mah dan nyuhunkeun pada melan kaditu kali teh se nyari abdi mah gaduh paniatan nya bener. Koyong tika halal lah jeung putri bapak teh. Cuma danya kumaha nya masalah pada melan mah ya rezeki mah nuturkeun lah pokona mah bah. Jadi Can bah, menuju usaha bah. Tapi abdi nya bah, anak abah. Insya Allah niat abdi bener bah. oh sahijieun. Tah dengi kumaneh teteh? Dede. Kabogo maneh teh nih kieu? Tah jawabanana. Abah naon teh heula omat-omatan. Neangan kabogoh neangan calon salaki nu geus mapan. Entos satu abah tong nyarikan si Neng karunya. Ai kieu mah engke jodohkeun lah. Bapak boga kawauhan. Halo. Di mana? Biasa ka bumi tuh. Sia bedagong sia. Gue bah eta Ka dieu ka bumi bapak ayeuna. Nah, bebel. Oh nya. Oh diantos bapak ayeuna. Sia. Sumputkeun ah. Badi. Di bakal mana eta? Ba atuh kami. Bah, aduh. Kan tadi buka beli es buah tuh. Yang Kalakuan. Meuli. Ayo tuh. Sugan. Dah. Sukan, carekan. Bah, bari ngungkeun izin lah atuh. Awah di dituna. Awah. Masak sate itu di payung. Kedeung saya mah bapak kedeung datang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pang bukan patona teh tamu agung bapak tah. Taba.
Eta rencangan bapak. Oh, rencangan. Ya, Pak. Alhamdulillah. Eta panangan atau parudan mah kurang panangan namanya. Ulah sok kitu eta. Jadi ieu teh saha? Saya mah bapak eta jauh-jauh ti Bandung. Mumpung aya di dieu. Bandung arek dagang apa nyasar apa kumaha maksudna? Hah? Eta ulah sok kitu Maksudnya Yang dibawa. eta ulah sok. Ieu cunihin eta. Sopan eta tamu bapak eta. Wau. Paling oge tukang asongan nabis teh ya bener Bang. Ulah sok kitu pengusaha eta. Gitu. Usaha. Bener pengusaha. Mut, pengusaha ya. Duh, Kakayaan abah oge eleh tah ku eta. Coba Kang kalau di itu Kang. sok mangga pengusahaan eta mah. Terus kumaha ieu Bapak? Geus didengikeun heula we saksian di dieu we. Yang Kumaha eta di Bandung? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Lancar alhamdulillah. Kumaha aya usahana? Mungkin lancar, mungkin nambah, Pak. Tos lah mi bapak can ka Bandung ya. Ameng atuh, Pak, ka Bandung. Hari eta tang di Bandung jeung Cileunyi deukeut. Ya kan? Oh deket lumur dinya geuningan si koreng teh. Wah, kayak kurang ieu Bang. Oh, jadi dinya teh orang deket Cileunyi. Oh, Untuk gue. Sok culangun. Semua eta Aus bro. lah. Sok ayo jeung imah jeung nyuguhan saya mah. Bapak. Masak celak mah tuh, Bang. Ah, jadi tuna ah. Tahu lang. Teu kalakuan kebogo maneh tah. karunya atuh. Tempo atuh tah. Karunya atuh Abah ieu mah. Tadi itu barang bawa tapi Bang, di dieu keun. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat, apalagi ini kue coklat. Si abang bener tuh. Bedak gong ka kolot teh. Bro, Tempo tamu aing mah sabar. Oi. Iya, si Bandung ngaruh ya batu ali ya. Mak, kayak ada batu ali mah dah. Apa? Ieu teh harusna ngageruan ieu teh bade naon? Tah kieu nya ajang dengekeun tah. Kumaha ke jang nya mumpung saya mah bapak di dieu maneh di dieu keneh saksian ku maneh. Bapak ngundang ieu saya mah bapak ka dieu. Bapak teh geus buka paniatan ti awal oge. Ieu ek dijodohkeun ka anak bapak salah sahiji ieu. Ulah atuh Bang. Ulah Bang, urang janji ek gawe Bang. Teu bisa kitu. Naon? Maneh can boga pagawean anu matuh, maneh can boga pagawean anu matuh, ya wayahna maneh mundur lah. Saya mah bapak nu maju ti heula. Bapak umahnya nya urang bobogohan 2 bulan. Sebesar-besarna gunung akan aku tanjaki, akan aku lewati Ah, teu paduli. demi cinta. Sia lain murim. Ieu pokona belum maneh. Lamun maneh Bapak ini. malilih lalaki ieu. Pokona moal direstuan ku aing semi ka ujung kuku ge ku aing mah direstuan sok sia. Ek pilih mana? Ek pilih bapak, ek pilih kamu maneh. Urang mah. Guys, saboloting mantok kayak itu sia dicoret ku aing dina akte waris aing. Yang emang tadi penting. Tah, eta Emang usaha naon, Kak? Sopian, Kulang. jelaskeun ka ieu. Mohon, Kasih ya. ujang ieu, tah kasih ujang 2 ieu ieu. Jelaskeun ku maneh Sopian. Abdi, damal. Oh. Jadi arsitek. Aduh, aing mah. Mohon, Kan kumaha Bang? anu sok ngagamar ya. Gambar. Sekali ngajual eta nih ratusan juta. Aduh. Ratusan juta ngagambar kupu-kupu, ngagambar Sanes, gambar eta bangunan gitu. Oh, sekali ngagambar eta. gambar jeung kana bangunan, Mun proyek. proyek mun eta. Tah, maneh ulah sok ngagampangkeun pagawean si Sopian. Mayana mah sakali ngagambar oge ngajukeun ka tender lah langsung ratusan juta mayana. Sok Sopian, sok mangga. Nyanyi. Oh, Tapi nyaman. tuh bener. Iya mah khusus jeung si Sopian tah. Karunya. Tamu bapak. Karunya. Teu mau naon main ge ah. Sopian, ayo mobil Sopian ditunda di mana tuh? Di hareup, Pak. Biar dagang ya. Gagabah ya. Toyota Alphard. Anjing. Nu bener sih teh. Bener. Bapak bukan mobil Pak. Boga loba maya pan bapak ge ti heula nginjem. Ari kitu mah. Ari ya. Ingat tuh dengekeun. Pas bapak nganterkeun maneh kuliah ti heula make mobil anu saha? Pan si Sopian eta teh. Bener. Bapak iya yang Bapak iya. Asli
kakak urang kejemuran. Atuh salah sahiji mun sadua-dua nana. Oh pas segala eta jeung si eta jeung adina geus lanceuk jeung urang. Ya atuh di mana-mana gitu lancekeun anu kamu. Yang kamu jangan nyari sakti Ah, ya. enggak mau kamu mah enggak bisa merean udang. Geneng itu sempal euy. Duh. Banyak kan. Aduh. Ih, urangnya. Ih. Bawa. Eh. Jadi bingung. Bah, Atuh mah ieu. salah sahiji nu mana anu sering di mana Yan? Wow, teteh mau. Tapi mana naon kamu dua nana, Pak? Geus mana? Mobil Asal puguh we bapak mah menta hiji sing adil. Masih adil kan? pasti adil, Pak. Yes. Kumaha eta, Pak? Deres teh. Ya sok we lajeng we lah. Balalik di. Balik we. Tah, maneh jang. Maneh. Bapak nitipnya lamun maneh geus yakin boga kabogoh eta maneh geus niatna alus minimal usaha heula sing mapan. Yang bapak mentah hampura wayahna nama ikhlaskeun anak bapaknya, anak bapak kedap deui bade nikah tah di si Sopian. Berat. Kamu gerak balik gitu. Coba abdi kami kayaknya banyak. Heuh. Tuh aing mah euy. Ieu gawe Pak. Ulah ieu mah jeung ieu. Bang ieu nya Bah sakit. Ulah. Benar ieu teh bah diusir. Atuh pun ku anak bapak geus dikitukeun. Bro, ieu kasih. Aing kieu-kieu amat nasib teh nya. Mok gusti nu anu. Bagus wayahna wayahna balalik. Sia lewat di hareup moal bisa lempang wae. Ulah sieun Yan tenang. Kayak ku bapak dijajabkeun balik mah. Pas cungkir pergi ngoren di kampung. Teh sih nyaho teh anu rami jeung nu debi teh eta geus model kitu. Tapi bener. Oh, di mana aing teh nya ka bawa mobil ih. Duh, Naon tadi mobilna? Alphard, Pajero apa naon mah. Duh, urang muja arek jeung rek ka Gunung Keun. Sampai dah gitu kabur. Oh, urang muja jeung rek moal. Awewe ayeuna bari boleh suge percuma kan. Atuh, oh. Tah ayeuna mah kieu nya Yan. Maneh berhubung maneh geus berestuan ku bapak. Bapak enak non anak-anak bapak ge geus milih maneh Yan. Terus ayeuna mah kieu bapak mah nitip nya hiji kudu adil dina segi waktu, dina segi ekonomina, ya pokoknya mah sagalana lah gitu. Tak kudu adil umat bapak mah mung sampai ka salah sahiji anak bapak balik ke bapak ngomong ngadu aya kieu kituna ulah sampai mau ngadenge eta mah kayak naon Pasti, Pak. bisi ceuli tak coplok sabelah ku bapak dicacag bapak lo mata-mata gitu ceuli sabelah dicacag ngitip eta mah Nya, Pak. eta mah mangga bade ke mun tos nikah teh bade di dieu mangga bade di Cana ka Bandung mangga eta mah ya Nya, Pak. geus bapak bade ka musola heula. Nya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.